wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi gina sabila sama ti kelas 11 MIPA genep. Langkung ti payun puji sareng syukur urang haturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin kanikmatan sareng karuniana dugi ka urang tiasa ngumpul di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sareng salam teh hilap oge urang sanggahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sobatna, ka para kulawargina sareng urang salaku umatna. Dina leresan ieu, dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun hiji biantara anu judulna Mamumule Budaya Sunda di Era Globalisasi. Para hadirin nu simkuring dipika hormat, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya di era globalisasi sapertos ayeuna mah seueur kebudayaan asing anu lebet ka negara urang. Eta budaya teh tumbuh subur di negara urang. Loba di antara urang salaku generasi ayeuna sok ngarasa leuwih resana kabudayaan asing dibanding kabudayaan urang sorangan. Urang teh ngarasa leuwih pede jeung gaul lamun niru budaya asing teh. Sabalikna, urang teh rendah diri ka kabudayaan urang sorangan. Upami kaayaanna sapertos kieu, tang tue budaya Sunda teh bakalan sirna. Ku kituna, urang teh kedah usaha kumaha carana supados budaya Sunda teh ulah dugi ka leungit komodi di tanahna sorangan. Janten kumaha cara urang ngamumule budaya Sunda teh. Nu kahiji, urang teh kedah miboga kasadaran diri jeung rasa tresna ka kabudayaan urang sorangan. Naon pentingna budaya, kunaon urang teh kudu ngamumule budaya. Urang teh kedah ngartos kana hal-hal sapertos kitu. Upami supados mibanda rasa ajen sareng kasadaran diri urang sorangan. Nu kadua, ngalarapkeun budaya dina kahirupan sapopoe. Sapertos ngajentrekeun budaya bahasa Sunda dina bahasa obrolan sapopoe. Dina leresan ieu, pamarentah Provinsi Jawa Barat teh ngaluarkeun aturan nyaeta aturan anu ngajantenkeun bahasa Sunda janten salah sahiji pangajaran di sakola. Ku cara sapertos kitu bahasa Sunda teh bakal janten kabiasaan. Ku alatan eta urang teh moal poho kana budaya urang pituin jalaran eta budaya teh tumrap dina diri urang. Cara urang miara budaya Sunda di era globalisasi nyaeta ngalangkungan media digital. Sakumaha kauninga ku urang sadaya, media sosial teh tos janten kabutuhan dina komunikasi sapopoe. Dina leresan ieu saupamina urang Sunda leuwih kreatif sareng ngigelan zaman bari jeung teu poho kana kabudayaan sorangan, urang tiasa ngamanpaatkeun media ieu kanggo sarana promosi budaya. Urang salaku warga asli Jawa Barat mibanda kawajiban keur ngajaga jeung ngamumule budaya Sunda. Sabab lamun sanes ku urang bade kusaha deui. Ulah dugi ka budaya Sunda teh leungit kulantaran urang kacanda ku arus globalisasi. Sabab salaresna mah ari budaya teh jati diri urang. Lamun urang mapohokeun budaya urang sorangan sarua hartina jeung paribasa kacang poho kalanjaran. Ku kituna hayu urang teh ngawitan ti ayeuna ngamumule budaya Sunda. Mung sakitu biantara ti simkuring sanos isina pondok mugi aya mangpaatna kanggo urang sadaya utamina dina raraga ngamumule budaya Sunda. Hapunten dina sagala kalepatan sareng kakuranganana. Hatur nuhun perhatosana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.